barudak teu kamarana itu jeung nyarara atuh ya aing geus tatahar aya bonteng sapotong dikaredokeun ku aing tadaharan kaleked da budak dak geura daharan teh teh diisuk can daharan neng ni jeung naon dang usok paribasa jeung naon geura ditah daharan teh ku inung meuli lapur hese barudak mah paeh-paeh ku daek nitah nyatu ku inung geura deungeuna dadang atuh jeung na saaya-aya we geura hayang jeung deungeuna geura mikudu gablek duit buat beulina nah dang ngen kieu nya sama lagi saeunin deui saboga moal nyebutkeun saeudeung coba heula geura kaolahan ini teh loba ti mana atuh da bonteng sapotong hiji mun asal teu dihakan ku saha mah tinggal sapotong deui ku aing karedokeun geus kurang untung ku inung dilalagekeun yo deui jeung daun gedang atas kolot jamu kali mah jeung deungeuna heueuh mana duitna lauk dari atuh aing geuleuh teh hayang we manual ngugumakeun anak atuh mana atuh da ku dibeli mun dengan kejo teh geus kurang untung nang petak-petik eta aing dipipieun kebon tinggal makan deui asin lain bubukna ieu teh asin cuek teh pepetek pe eusian we gegemung atuh dak teu loba ting ngoceh lah di mah ganeng batur mah saha ngaulaan anak inung ngaula nu iku dikaulaan ku anak sakuduna mah cuma tinggal neur we ku kulutus we hayo ieu kudua nganuhunkeun ka inung teh daang budak eno nyaeta kitu mati balik medin teh urang teh reuy meuni loba protes mana tuh kan dadang ya aing warga supaya maneh we areusian beuteung aing mau iraha we laparna mun niat dihakan mah ku aing tadi ge mah seubeuh top geus dang dadang ha aya eta pan samana mung untuk aing teu imet nya gampang ku kulutus ada ieu mah tadi daang ya kunaon mung tangjang lauk hayang lah atuh meuli ku sarangan oplok matas sia lah geus bilang untung ku aing dibere sama bonteng oge